Ajeng patokan mah gitu dah. Oh kantenan hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar kantenan tah nu macak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu kudu disinglar nu awon mah iya tak itu ayah dengekeun singga beleg dedeleuan aya alah dalam ngadengekeun kata-kata juru kawih narima jara sok sakali deui hayangku ieu hayangku neng nung patek kadang anu mulia tak gini dang tulebang kugodana tapi niat kedah kebang kantenan gogodang tak gitu deh gogoda ulah hebat sabab patekadan anu mulia masuk lo bawa gogodana eta ku diomongkeun nya tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana it's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongko. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar ban. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Tuh. Dageunah atuh. Kata-kata sinan sorana ngeuna tuh. Gara sok sakali deui. Gumelar di pawangan. Tak gini, heeh. Ulah rikman. Gadah nyieun kesayan di dunia
cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua mempenghirup teh. Sia nanaonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli. Heeh. Ti meeting ngigel pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngigel dorna. Kulan tere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, atuh meunang. Lain teu menang belegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah aya kamajuan ai batur aya kreasi inovasi nu alanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi bararaeud aya kamajuan kitu sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayo nama zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina cecekon, napa heula aya sound system? Eueuh. Memeran ge bae dieu. Patomerak ge bae dieu. Apan sikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resepsi mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini.